lahir putra raja, dingaranan Munding Laya Dikusuma. Prabu Siliwangi ngedidik anakna sangkan jadi satria. Ngan Munding Laya kudu dipasrahkeun ka guru gantangan. Di Pajajaran, anjeunna bakal atikan jadi satria. Tilu leutik parantos benteng, somea jeung kuat hatena. Munding Laya ngora jadi kesatria anu kasep jeung wijaksana. Nagara kaancam digangguan gaib. Ngan layang-layang kencana nu bisa nyalamatkeun nagara. Munding Laya kapilih pikeun ngalaksanakeun tugas bahaya. Anjeunna ngamimitan lalampahan panjang. Munding Laya mangkat ngajalankeun tugasna. Leuweung angker jadi halangan kahiji. Raksasa galak datang ngeusi jalan. Pertempuran hebat teu bisa dihajak. Pertempuran hebat teu bisa dihajak. Lalampahan kudu diteruskeun. Munding Laya neraskeun perjalananna. Di muhara beres, anjeunna manggihan kajutan. Munding Laya patepang jeung Dewi Asri, putri anu saenyana jodona. Maranehna langsung akrab jeung rejing hate. Dewi Asri mutuskeun mantuan lalampahanana. Patepang deui raksasa galak datang ngeusi jalan. Dua belah jiwa ngamimitian perjuangan anyar. Layang-layang kencana tungtungna kapanggih. Tapi Munding sangkalah hayang ngarebut eta pusaka. Dua kekuatan hebat akhirna papaseaan. Jangka kasihna Dewi Asri ngagunakeun ajian pikeun ngadukung Munding Laya. Akhirna pusaka layang-layang kencana balik ka tangan anu bener. Munding Laya mulang kalayan kemenangan. Indungna bagja luar biasa. Jeung reueus ka Munding Laya. Prabu Siliwangi muji kasatriana Munding Laya. Perkawinan agung nyatakeun ngahijina dua takdir. Tungtungna nagara jadi raharja jeung gemah ripah.